شر الناس بن ولي قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا. Nah, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ngawalan tina pertarosan si jalmi anu tadi. Kumaha saur Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad? Kanyahokeun ku anjeun wahai sobat Allah, wahai umat muslimin muslimat. Ternyata ada 4 penyebab kenapa seseorang berat, ya, malas ngalakonan ibadah taat ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi saur Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad memeh urang ngobatan kudunya Allah panyakitna. Jadi Syekh Abdullah bin Al-Haddad deteksi heula panyakitna naon. Ulah waka ujug-ujug diobatan we sementara panyakitna teu kanyahoan. Gitu. Bisi salah obat gitu ari panyakitna teu kanyahoan teh gitu bisi salah obat. Geus salah obat mah kadituna bisa nya bisa dosis bisa ngedrop kadituna. Ya, salah obat bahkan berujung fatal. Nah, saud Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad koreksi heula penyakit naon ye anu matak nyebabkeun seseorang teh malas berat dina ibadah. Rek salat berat, rek ngaji berat, rek wiridan berat, rek hadir ka majelis ilmu berat. Sabab berat dina taat Allah dina ibadah. Dan teh pasti aya penyakit teh moal sabati-bati. Moal sabati-bati berat, malas nya. Dina ngalakonan taat ka Allah lamun teu aya penyebabna. Itu teh aya sebab-sebabna. Nah, saur Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad aya 4 perkara anu menyebabkeun seseorang berat ngalakonan ibadah ka Allah. Dicatat ku sadaya. Nu kahiji teu nyaho elmuna ku sabab teu terang kana ilmu. Dan dia penyebabna teh ku sabab teu terang, teu paham, teu apal kana ilmuna. Ketika seseorang raoskeun ya Pak, taros diri urang masing-masing. Ketika urang ngalakonan suatu ibadah, urang can terang ilmuna. Biasana hiji sok was-was terusnya kaduana sok kurang pati yakin terusnya tak kusabab was-was jeung kurang pati yakin akhirna tipu naon malas. Nah, hiji kusabab was-was kaduana kusabab kurang pati yakin karena teu nyaho ilmuna teh nu enteng we mah nu enteng. Nah doa we na doa. Urang lamun teu nyaho kana ilmuna, teu nyaho kana tata carana, kadang-kadang urang sok dikeunaan was-was. Doa urang teh diijabah moalnya. Doa urang teh ditarima moalnya. Ketika sudah datang was-was, maka dipastikan keyakinanna bakal lemah. Tamata poin anu pertama ieu masalah ya. Penyebab penyakit kenapa seseorang malas melaksanakan ibadah kusabab teu nyaho tugas urang nuntun diri urang nya maksa diri urang hayu tong eureun ngaji eta obat tong eureun ngaji teangan ilmu nya siar ilmu hadiran majelis-majelis ilmu sing sering sowan silaturahmi ka ahli ilmu eta obatna. Jadi ketika urang dilanda kurang pemahaman, kurang pengetahuan. Jadi ketika penyakitna kadetek dan hiji, maka obatna ge kadetek. Naon saur Syekh Abdullah bin Al-Haddad? Obatna nyaeta
kudu urang hadir di majlis-majlis ilmu, maksakeun narik diri urang, nuntut diri urang hadir di majlis ilmu, soal ka ahli-ahli eta obatna. Insyaallah lamun geus terang ilmuna, insyaallah ya, bakal pede ibadah. Pede ibadah teh bakal pinuh keyakinan. Moal was-was, moal mikir, supaya ibadah teh mesti kayaknya was-was. Lemahna keyakinan karena tadi penyebabnya kurangna pemahaman. Dan lemahna kepercayaan ke Allah Subhanahu wa taala. Dan anu poin kedua anu nyebabkeun seseorang kenapa malas berat ngalakonan ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Karena setahun obatnya ketika iman kurang turun ngedrop kan iman kurang mah yazid wa yanqus, kadang naik kadang turun. Ketika iman kurang turun ngedrop maka obatna saur Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad naon maka urang kudu seueur ngarenungi nafakuran karena kakawasaan Allah Subhanahu wa taala jeung urang kudu ngulazamakeun ngalazimkeun migawe kana amal-amal anu soleh eta obatna. Ketika iman urang ngedrop, keyakinan urang ngedrop, obatna hiji sing loba napakuran kana kakawasaan Allah. Sing loba napakuran mikir-mikir kana nikmat di Allah. Sing loba napakuran merenung kana kadeudeuh jeung kanyaan Allah. Urang dibere sehat, dibere jajan, dibere kuat, dibere nikmat, dibere urang kanaga, dibere pengetahuan, bisa ningali, bisa nyarios, bisa ngadamu, ieu badan bisa bergerak, bisa usik, bisa malik, ieu atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Eta obat sing loba merenung napakuran urang kana nikmat di Allah kana kekuasaan. Kaduana lazimkeun mudawamakeun beramal saleh. Eta obat. Insyaallah lamun anu dua eta kurang dijalani maka kadimanan urang kayakinan urang KPK dan urang ka Allah bakal semakin kuat. Ketika iman kuat, nah yasin aja obat dapat dapat merenung kana kekuasaan Allah kana nikmat Allah kana kekayaan Allah bakal semakin kuat eta iman maka tadi bakal ngedorong kana semangat tidak ibadah Allah. Dikasih bulannya Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad Syekh naon cenah ketika seseorang berat malas ngalaksanakeun ibadah maka Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad naon nu kahiji ku sabab kurangna kurang gitu ya. Nah obatnya naon tadi kudu maksa keresahan ilmu sakit-sakit keresa maksakeun urang silaturahmi ka ahli-ahli ya Ustaz kita naon hukum kerja belajar nu kaduana kenapa seseorang malas untuk melaksanakan ibadah berat melakukan ibadah nu kadua kusabab naon obatna sing loba tafakur kana kakawasan Allah loba tafakur kana nikmat Allah loba tafakur kana kasih kanyaan Allah kaduana obatna sing lazim dawamah istiqomah digawe amal saleh. Allahumma paksakan mudah-mudahan kurang sedaya sing salehna aya
Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah